feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood, feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday bed. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Abi jadi di dia bade wawancaranya tentang kesenian nu aya di Pangandaran Selasa hijina kesenian ieu urang. Kanggo ngadamakeun Alat serang bahan ya, upami alatnya panginten alat mah berarti kami ngadamana pemubah objekna mainnya, upami alatnya ngadamana masuk kahiji pesok, kadua bedau, katilu kampak mun eta mah dekor, kaopat meureun mesin bubut, termasuk sugu, kalima panginten upami hoyong dicet dikucet, panginten hoyong disilap panginten kada aya bahana, terus seueur eta termasuk eta alat pangintennya. Upami bahan 100% kangge kenang di mana-mana ge bahanna tina kain. Kaina rupi-rupi ya, upami nu favorit serangan nu katenang kos teruji kahiji tina kain nangka. Eta kualitas kangge kenang nomor 1. Soksana kayu jati awis pangwarna tapi kangge kenang mah daya namunana. Meningkat tanggal nangka, eta berarti super tan nomor ininya termasuk ieu jenis ikan tanggal nangka. Eta mentahan nana nu boleh. Terus upami tina aya di nu kadua bahan saliar di tanggal nangka, anu kanjat nya termasuk cukup lah. Tina kayu buah teh buah limus gitu nya jenis eta. Eta lumayan oke. Teras katilu panginten tina kayu mahoni walaupun tingkat keawetanana sareng kualitas suara eleh ku tanggal langka, cuma daripada teu aya tanggal-tanggal atas langka alternatif sanesna nyaeta ku tangkal mahoni anu mudah-mudahan didapat. Nah, terus salianti kai tadi kai berarti nya eta nu pilih. Aya deui kulit kangge kenang kualitas yang terbaik adalah kulit muning. Jadi kulit muning kangge tali daging muning janten suantana hipu upami kangge kemprang garing. Aya deui kulit sapi mah biasa kangge tutupnya luhur handap oge biasa kangge ali-ali, cuma kangge tali tetap teu tiasa. Hijina iwati kulit muning sareng itu tuh mobil itu fiber itu salah sahiji penemuan baru lah sejenis jadi tali kendang tapi bahan-bahannya tina fiber dan untuk menghemat atau untuk menutupi kekurangan bahan baku tina kulit muning. Di margi khusus di daerah Pangandaran kulit muning susah dan muning lagi terus langka. Nah, eta salah sahijina panginten kulit teras panginten bahan-bahan manu tadi terus santenan awi we panginten kangge melontar di dalam kita lebetan teh awi dibungkus ku kulit kita awi panginten sakitu terus cet we panginten tadi eta panginten bahan-bahan. Terus kegunaan kenangna Kenang teh salah sahiji alat musik kebanggaan masyarakat Jawa Barat umumna Indonesia. Kegunaanna seueur kenang teh nya kahiji panginten eta fungsina tos jelas alat musik untuk mengirimi kahiji panginten pamiseni tradisional anu ngangge kenang. Pertama panginten wayang walek nya rongeng gunung reog calung terus dangdut pemilihina dangdut kalau dari sana kenang oge terus upami ebeng pencak silat seueur salah eta salah sahijina eta kegunaan kenang. Terus kumaha Pak cara mainnya? Sebetulnya main kenang mah jadi gampang-gampang susahnya, gampang mencet nggak bisa, susah mau mencet apa.
janten carana minimalnya teknik dasar apa itunya kan suur itu berarti berhubungannya sama skillnya skill seorang tukang kenang teh pangitan jadinya keluar nanti di kenang indungnya mau setelah kan kenang teh ya tilunya kalasan itu dilebet gaya salah saya ini cek prakteknya gitu kan Itali teh sebetulnya fungsinya kayak ini kangge ngatur suara nada rendah sareng tinggi contoh soal jadi kan sampai anu ngait kayak gitu nya komentar di Italia di susah kan ini suara lepas ya suaranya kendor artinya manakala diatur ku sampean bisa tarik nah ini jasa. Jadi untuk mengatur irama sih ada tempo mah tetap ada di Italia saya berarti mengatur nada kita panginten da ieu ge sami tah kan praktekna teh ya ini kenang klasik salah saya jina jadi tepat kenang klasik umumnya kenang dangdut panginten latos sadar-sadar itu terus terang panginten akhirnya bunyi-bunyi salah saya jina jadi tepat contoh anu teu saya tapi nya bukan contoh yang baik contoh yang tidak baik sebetulnya tak seur ya di variasi itu ina mah seurnya da mungkin ada dipasangkeun sadayanya. Nah itu sementara mah kanggo eta mah bekal eta mah eta salah sahijina teh cara praktek ngendang. Da kenang teh kan seur, pami dina wayang mah kenang teh langkung ditilu. Ieu opat tambi ieu opat. 8. Agengna 2 sareng tempas. Terus anakna genep kita kan wayang atau nabi rongengan upami dangdut cekap kutilu cekap tapi dah tergantung kumaha hoyong skill sareng biasa teh nggunakeun kan gitu eta aya deui Terus di ira bapak ngandamelan kenang janten sebetulna mah lamun dicuk-curug ti irahan teh abdi teh hilap deui sebetulna jadi buka di bulan naon buka di tahun sabaraha nya nganu jelas mah pun anak kalau enak SMK kelas 2 nya tak tujuh pun anak 2 tahun teh apa itu enak 17 tahun banyak berarti sekitar karena abdi tos 15 tahunan berarti lamun enak 2020 cana apa 15 tahun kapangkar berarti sekitar 2005 kita abdi mulai diajar ngadamel kenang mung upami diajar ngenang satu acan abdi ngadamel ngenang terus mulai belajar sebetulnya nanti mulai keluar SMP abdi terus mulai manggung alasan pun bapak tukang kenang enten duka nah abdi mah teu diajar sarasana mah ngan itu jadi meureun dengan sendirinya meureun mewarisi lah meureun lah bakat nah terus dugi kaina kan tetap diajar gaya ilmu penutup sampai sekarang masih belajar dan tidak akan pernah berhenti untuk belajar. Mungkin nggak itu tapi sebenarnya gelang mah kayak hiji gawe dan nunjuk manggung mah meureun mah nambah lagi tas kesal aya nu libur kieu we kan eta meureun bari tamat cicing gitu urang eta janten kirang langkung 2005 lah mulai bikin kendang mun upami ieu nama terjun jeung tukang kendang nama asana abdi di SMP gitu ngenang abdi sok ngendangan degung di SMP kan ada aya degungnya nah asana abdi nu sok ngenang na gitu terus jenis kenang teh kenang secara pokok secara garis besar kenang teh aya 3 rupiah pertama kenang indung kedua keplak termasuk kentrung ya keplak kentrung katiluna tempas tah eta satu jenis kenang untuk kesenian Sunda ya. Tapi ya di jenis kenang kangge ketuk tilu benten kenang ketuk tilu atau seni rongeng doger buhun ya anu ayeuna khusus untuk wilayah Kabupaten Pangandaran sadunya ngan aya di Pangandaran boleh tah. Karena seperti sadunya ngan aya di Kabupaten Pangandaran ya eta rongeng ketuk tilu lah rongeng gunung. Kenang mah teh benten sareng ieu pamili mah kan anu umum. Gedung diameterna 28 atau 27 18 atau 17 atau 18 kayak kenang dogera benten anu ieu teh 20 genep diameter gedungna teh kemprangna 22 panjangna mah hampir sami panjangna mah 60 lah atau genep 2
eta salah satunya. Terus kenang ebek terus benten deui berarti aya kenang klasiknya. Kenang klasik bisa dikategorikan sebagai kenang umumnya. Biasa kana wayang, kana rongeng, kana dangdut sami wae. Nah, aya kenang ebek teu tiasa kana seni nu sanes atawa kenang ketuk tilu teu tiasa diake kana dangdut. Tahun itu kana wayang. Tetep ketuk tilu mandiri. Janten sakaterang abi, tah aya di kenang pencak silat. Kenang pencak silat biasanya ukuranana lebih besar daripada kenang nu biasa. Umpami kenang biasa panjang nama ukur genep pencak silat duit ka 70 75. Eta kenang pencak silat. Terus di agung gitu. Ngan daya kulanter aya nanti waktu ngobrol. Eta panginten anu abdi terang mah kenang mah dari tam-tama eta panginten sifatna sanes kenang tradisinya dari tam-tama eta mah sifatna karena dangdut mah berarti seluruh nu ieu mah nu aya di urang nu aya di eta nuhun ya Pak ngaganggu kana waktuna abdi panginten mung tiasa dakat terang abdi ngan dugi kadinya eta mah pamilu ras panginten dialog upami nu kata panginten kata kelemahan pribadi ngan abdi teu maksud semata-mata memberikan berita bohong, cuma abdi kemampuan abdi taruh di kadinya gitu. Eta mah mangga dikoreksi udah inu lepat daripada jangan dibandingkan pas seni nu sanes teh mangga eta mah beli abdi lepat ya sebab panglaris nu sanes memang abdi murni eta sakitu katiasa abdi gitu. Tuh si abdi tidak ayo waktos mana ada salah saya itu tadi teh ka mana aturna tuh Pak kalau waktuna kami sambut mudah-mudahan semanfaat.